Kangjeng Nabi Musa ngarasa teu betah sungut rada bararau. Kangjeng Nabi Musa nyiwak. Maksudnya supaya ulah bau ka panggihna Allah. Beres nyiwak. Ditegor ku Gusti Allah. Musa, ulah jadi maneh menghadap ka kaula ayeuna. Lantaran aambean lu tatadina seuit jadi bau. Tambah puasa 10 poe deui. Aduh. Cek Kangjeng Nabi Musa jadi kos kieu ieu. Gara-gara nama Kangjeng Nabi Musa barang nyiwak nu tatadina dikelilingi ku malaikat-malaikat. Malaikat teh ngelilingi Kangjeng Nabi Musa, nu mantak mengelilingi Kangjeng Nabi Musa lantaran kaambeuna seungit. Jelema nu puasa teh kapan ambe, sungutna seungit ambe, irungna seungit ambe, ceulina seungit ambe, kelekna seungit. Geus sagala rupana seungit atuh malaikat teh jubel pada ngarariung di madi Kangjeng Nabi Musa. Muteran Kangjeng Nabi Musa ka mana bae ge dibarengan ku malaikat lantaran seungit anu luar biasa. Kadang-kadang tembong malaikat teh kadeuleu ku Kangjeng Nabi Musa. Cek Kangjeng Nabi Musa, "Ai maneh saha ieu ambalayah lobaan amat ribuan kami kaum malaikat. Deuk naon maneh di dari Ibtaul jannah la ilaha illallah." Kangjeng Nabi Musa begitu berangkat babarengan jeung kaumna menuju negeri Mesir anu geus dipersiapkeun ku Kangjeng Nabi Musa. Persiapan kanggo jadi pengganti Raja Firaun anu geus teu aya di permukaan dunia. Tapi dak dumadak aya keanehan sebahagian kaum Kangjeng Nabi Musa anu sakitu ditutur-tutur diiring-iring. Terus ku Kangjeng Nabi Musa teh dirapi-rapi akidahna. Tetep ketika lewat ka hiji daerah anu kaumna nyembah ka batu ka patung. Endahan ngomong ke Kangjeng Nabi Musa, "Musa, coba atuh kami bere pangeran. Cara itu tuh kami hayang nyembah ke pangeran nu kadeuleu. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihatun." Masya Allah. Kangjeng Nabi Musa teh beres pikir. Kangjeng Nabi Musa diiring-iring, dituntun-tuntun di dakwahan terus bae. Ketika leuleuh jelema sujud ka batu endahan men tanya pangeran kos kitu. Cak Kangjeng Nabi Musa maknya aing kudu neangan pangeran salian Allah. Sedangkan pangeran Allah teh faddalakum 'alal 'alamin. Anu geus megar kurnia karanjeun kamen di zaman anjeun ayeuna maneh teh dibere kalaluginaan ku Gusti Allah. Beuh pohara jasa yeuh. Make jeung hayang pangeran salian Allah atuh nanaonna. Teu mantak lamun urang kuari dakwah cel diri tunu nyembah ka patung ulah kaget. Belah ditu anu mangeranan ka batu. Jeung Nabi Isa dianggap pangeran, Siti Maryam dianggap pangeran. Belah ditu deui. Gitu nu mangeranan ka si buta. Mangeranan ka kayu ka batu ulah kaget. Ieu Kangjeng Nabi Musa mah Kangjeng Nabi jana mah nabi. Kaum Bani Israel tadi omat-omat kadenya kade pangeran teh hiji Allah nu ngadamel langit jeung bumi. Beuh di hareupeun Kangjeng Nabi Musa mohon. Berangkat nyebrang
datang jeung Kangjeng Nabi Musa melalui mukjizat blak laut dibelah ku Kangjeng Nabi Musa make tongkat kadeuleu eta mukjizat teh karasa ku nya nu ngarasakeun aju bunganya Nabi bisa nyebrang Firaun mah kenyut dikerem ku laut Kulzum beserta kaum-kaumna ieu kan nyaho kadeuleu ku mata sorangan berangkat menuju Mesir. Sebagian geus aya di Mesir, sebagian deui masih di jalan keneh. Ieu nu di jalan anu neuleuh ka pemandangan jelema ibadah ka patung. Endahan ngomong ka Kangjeng Nabi Musa, coba panggieunkeun patung kami cara itu. Teu beres mikir Kangjeng Nabi Musa. Jadi cek Kangjeng Nabi Musa nanaonan ieu. Tah numantak dilanjutkan pan Gusti Allah wa faddalakum 'alal 'alamin. Gusti Allah teh anu mere kurnia karanjeun ca Kangjeng Nabi Musa terhadap alam kurang kumaha heuh. Kaum, eling. Ingat. Eling coba ge. Ya, dengekeun kumaraneh kabeh manya kudu menta pangeran tina batu. Manya kudu menta pangeran teh tina kayu. Eta mah makhluk atuh teu boga. Boro-boro jang urusan urang bugunyanana ge disungsepkeun kurang nyungsep. Kunaon cek Kangjeng Nabi Musa itu ge batur tuh hayang pangeran nu beude aya anu sedeng aya nu leutik aya geuraheun bae meureunana jakadeuleu. Bisi hayang ka mamana di pangeran di kantongan pan ku urang. Aduh cek Kangjeng Nabi Musa jadi kabalik nyer kieu. Ya. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. Cak Kangjeng Nabi Musa he kaum maneh teh kudu araringet ye deuleu dengekeun ye. Hiji iz anjainakum maktuna Gusti Allah nyalametkeun ka aranjeun kabeh min ali Firaun ti Firaun beserta kaumna nu biadab kabiadabanana yasumunakum su'al azab nyiksa karanjeun nganiaya karanjeun dengan siksaan wah raja asyadda teu inget maneh kana kasalametan eta pan maneh teh baheula teh dicaci dimaki dianiaya disiksa ku Firaun teh teu karasa. Penyiksaan teh kaban masih kena terasa di mata masih kena kadeuleu yuqatiluna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Pamajikan maneh lahir ka dunia ditarungguan kapan ku ponggawa Firaun. Lamun lahir lalaki kapan diharapkeun maneh dibunuh harita kena dicacag. Teu karasa eta teh kapan nu nyalametkeun teh Gusti Allah. Wa yastayuna nisaakum lamun lahir awewe pakman diantep ambalaya awewe lahir lalaki buluh cacang lahir lalaki lahir awewe antep berikut yang pamajikan maneh kepan diantep ieu penganiayaan Firaun terhadap anjeun teh cikene kadeuleu keneh kumata kararasakeun keneh yuqatiluna abnaakum wa yastayuna nisaakum wa bidzalikum bala'um birabbikum adzim. Apan dina pas salah eta urang disalametkeun ku Gusti Allah baheula disiksa eta teh merupakan satu nikmat jeung satu cocobat ti Gusti Allah. Nikmat teh urang disalametkeun baheula dicoba eta teh kapan ti Gusti Allah mi rabbikum adzim. Nah maneh teh make jeung pala tataizuna apala tataizuna maka henteu ngajadikeun di jero hate maneh teh sebagai izoh sebagai mauizah sebagai piwuru. Lamun eta dijadikan sebagai piwuruk inget maneh atuh patantahuna ama qultum jempe cicing atuh maneh teh ulah sok ngararomong meta pangeran tina batu buang ka walahaman. Kurang kumaha Kangjeng Nabi Musa eta dakwah teh nyana mah teu hayang amplop dakwahna teu hayang berkat sugan ka bita ku cau koneng atuh henteu atuh komo si eta anu geus memang dia azaman di imah ge ngazam hayang itu atuh beujeuhna bae lamun kaumna tetep judi bae beujeuhna bae lamun kaumna tetep bae maling
mejeuna bae lamun pamarentah tetep bae korupsi dan nu ngadakwahanana ge horenganan hayangan kesempatan doang. Mun diajak kerja sama mah kiaina ge diajak korupsi atuh siap-siap bae. Ngan kesempatan bae. Nya buktina aya kesempatan mah duit sholawat ku jana tetep ditikal bae. Tetep ditilep bae. Kuari aya kiaina. Lamun mal didelekeun ku aing pokona aya bae lah. Tuh sia mah deuleuk ka dinya kabeh pugu sia. Tuh kan. Kanjeng Nabi Musa dakwahna dunyaan. Gagah jasa. Tangan besi siap nya nama. Dek kadu jajaten siap. Caritaanana geus luar biasa pinuh ku hikmah. Tapi tetep bae wayah moncor mah moncor bae ta kaom. Masyaallah. Mata kula kaget. Urang lamun teu ngaji tasawuf mah bakalna urang teh nyeri bae kana hate. Nyeri kana hate lantaran lamun teu ngaji tasawuf mah urang kurang membenahi diri. Ketika urang ngaji ilmu tasawuf tenang, wayah dakwah bae. Adapun anu nganurutkeun jeung nu teu nganurutkeun lain urusan urang urusan Gusti Allah. Tenang ketika orang balik, ih atuh aing mah jeung Gusti Allah. Wayah dakwah bae aya kesempatan mah. Jeung lalugina mangga teh teuing, adapun nurut jeung teu nurut lain urusan urang. Ieu mah ketika urang dakwah aju teu nurut. Hai, sia ku goblok-goblok deui, aing kurang kumaha. Sia nurut atuh ka aing. Aing sakitu ngaji terus bae ka sia, aing kurang kumaha. Wayahna atuh sia narurut ka aing. Ieu mah masyaallah sia ku teu nurut-nurut teh aju nyeri hate urang. Nyeri hate, ieu cilaka. Urang jadi kiai, kemudian urang nyaritakeun, "Hai dulur, ieu lebaran, urang nurut bae yeuh nya ka pamarentah. Ya urang mah atulah sakieu ayana. Ah, urang narurut bae mah tak kunaon. Ya ieu jangan menang ru'yat pamarentah, NU ru'yat. Nya wayahna nya. Aya masyarakat teh nurut bendu, dikunci sia ku aing masjid. Eta teh kos kitu teh nyeri hate. Atawa anu nyekel ru'yat, sarua bae anu nyekel hisab, dulur. Urang kumaha deui ahli hisab, ya ieu mah hisab ge hitungan doang, ja buktina mah ru'yat. Sia kudu nurut atuh ka aing, ja sia ngaji-ngaji di aing, ku aing atuh di papatahan ku aing, wayahna kudu nurut, aju teu nurut, nyeri hate, capek. Capek tak kos kitu, aju sasalaman ge, dijauh bae lah, teu kudu ja sia teu nurut ka aing. Aju sakumaha we, beres. Malah mangga sia mah teu kudu datang ka aing, sia mah ngan hareup doang ka aing ge. Sakumaha undur-undur. Sia mah hareup heueuh, itu kan ngajebian ka aing geus kan itu. Lain gitu atuh jadi kiai mah. Kanyahoan tempat jero hatena. Loba kalajengkingan berarti tamat. Loba bilatungan lain gitu. Wayah nyaritakeun bae dulur kabehan urang ibadah ka Gusti Allah. Nya, ieu aya tim ru'yat ti pemerintah. Geus kurang kumaha deui yakinkeun eta teh menang pemerintah. Di pemerintah aya kiai, di ditu aya NU kurang kumaha. Dulur kabehan nya. Ai brak teu nurut atuh geus. Ai ilas bae teu narurut atuh geus atuh sia-sia aing we sasalaman dosa salaman bae. Saya lebaran kapan aing mah ka ditu geus atuh geus masing-masing bae nya. Geus beres lu. Ngomong mah ngeunaheun. Coba buktiin lah. Tetangga kuari aya pun teu nyaba-nyaba acan. Bong beda lebaran sakeuna. Nanaonan eta kos kitu nanaonan. Jatuh keyakinan mah hese dibiluk-bilukeun emang kumaha gitu keyakinanana. Sakumaha hesena nyana yakin supaya kahisab atuh hese. Urang hisab ge deuk ka ru'yat atuh hese. Ya urusanana ieu mah lain nu teu nyararaho nyaho ngan urusan keyakinan aya naon di jero hatena make teu yakin ka urusan ru'yat pamarentah. Aya naon deui di pamarentah make teu yakin ka urusan hisab anu sakitu hebatna meunang ulama. Atuh tah mah herese ulah-ulah kakarakos kitu tah mah kakarakos kitu mah leutik batur nyembah ka batu pikirkeun ku sia hese. Geus urang mah dakwah bae. Dulur sadaya, ieu mah atuh sakadar nyaritakeun bae hisab mah kieu, ru'yat mah kieu. Lamun bisa mah tah miluna ka ru'yat bae, ulah ka hisab, ya hisab tah makaulna ge dhaif. Ulah dituturkeun hisab mah sapira tah mah ru'yat di jero kamar. Nu mentak aya ru'yat langsung, aya ru'yat di jero kolambu. Mana bisa ru'yat di jero kolambu? Ya teh mah ngaranna pan hisab mah ru'yat di jero kolambu. Dulur nya
geus maningan karu'yat bae ka ditunya ulah milu ka hisab di kitu-kitu ge tetep kudu mah dek milu bae cenah ka kiai ulah henteu dek milu bae kumaha mun aing ka neraka atuh bareng jeung kiai ka neraka mantap naon ji pan atuh kitu amat hese kayakinan tah urang kuari menghadapi jelema-jelema nu kos kari itu lamun urang teu ngaji tasawuf capek tungtuna bendu bae ka kiai na ge bendu moal aing moal sasalaman sebabnya nama hisab nyekelna teu hayang aing mah nyaba ge teu hayang gurat batu aing mah datang ka kuari moal nyaba aing mah ieu sanu rugi atuh sabodo ya Allah ya Rabbi haju nu hisab teu hayang sebabnya nama ru'yat teu hayang aing mah deuk nanaonan kuduna ge dakwah mah dakwah bayu ajakan ka Gusti Allah lah tabak urusan puru leutik da ge leutik biasa kunaon haju digede-gede atuh disisieun nyana nu teu salat diantepkeun bae disisieun nyana teu puasa diantepkeun bae cek cenah mendingan teu puasa cenah daripada jeung kiai nu make hisab mah mending teu puasa coba nanaonan eta ngomong hawa nafsu eta nu kos kitu ngaranna tah eta teh ngaranna make naon kitu teh make tasawuf lain gitu iya tugas urang mah dakwah ayo bae nyaritakeun ru'yat ayo bae nyaritakeun hisab adapun ke jelema dibere keyakinan masing-masing lempengkeun coba ulah keuna percaya ka hisab moal bisa lempengkeun ulah percaya ka ru'yat moal bisa sebab naon sebab di jero hate teh aya sir urang teh berangkat ti sir naik ka kolbu ti kolbu naik kana ruh ti ruh naik kana jasad sir mah nu bogana Gusti Allah set gasupkeun keyakinan atuh hese teh kos kitu mah teu bisa dibulak-belok tah urusan anak geus urang mah dakwah bae tah Kangjeng Nabi Musa sakitu dakwahna hebat jasa capetang jasa tetep bae wayah moncor mah moncor bae Kangjeng Nabi Musa teh dijanjian ku Gusti Allah Musa setelah Firaun hengkang di dunia bakal dikerem ku aing Mesir bakal digantian ku kaum Bani Israil anu ku anjeun dipimpin ayeuna bejakeun kan ku Kangjeng Nabi Musa ka masyarakat Bani Israil engke maneh teh bakal dipanggil ku kaula tita datang ka Gunung Tursina nu maksudna bakal dibere kitab Taurat maneh teh bakal langsung mukalamah jeung kaula ke dina waktu anu geus ditangtukeun sekedar bebeja ayeuna mah maneh ngabejakeun ka masyarakat jung bejakeun Kangjeng Nabi Musa dakwah wahai kaum Bani Israil Allah geus ngabejakeun Firaun bakal hancur Firaun bakal pae urang bakal salamet nyebrang laut kaler kulsum begitu orang disalamatkan ku Gusti Allah bakal dituturkan ke ku Firaun beserta kaumna Firaun bakal kanyut terkerem di laut kulsum tersebut urang bakal salamet urang bakal ditita ngagantian kerajaan Firaun kerajaan bangunan-bangunanna bakal dihancurkan ku Gusti Allah urang bangun ke didinya kula bakal menunggu instruksi ti Gusti Allah bakal manggil kaula engke Gusti Allah teh bakal mere kitab ngaranna kitab Taurat urang hirup ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturan-aturan Gusti Allah anu bakal aya dibuat dina kitab Taurat urang bakal kos kitu geus dibejakeun ku Kangjeng Nabi Musa eta kan pibakalin pohar aja kan masyaallah kacaritakeun mah waktu harita Kangjeng Nabi Musa diudag ku Firaun kabeneran Firaun teh kapandek balik deui lantaran rarasaan Firaun ieu mah jalaut aing teh teu ngabangun begitu dek balik deui Allah nurunkeun malaikat Jibril dirupakeun ku Nabi kang nu naekna Kangjeng malaikat Mikail didinya teh kapan Kangjeng malaikat Jibril teh lumpat dihareupeun kuda Firaun nu kabeneran
kuda Firaun lalaki kuda anu ditumpakan ku malaikat Mikail ma malaikat Jibril kapan dirupakeun awewe abeh nuturkeun teka caritakeun masalah nuturkeunana salah sahiji di antara kaum aya nu ningalikeun ngaranna Musa Samiri. Musa Samiri teh ngajegeg bae ningalikeun eta setiap kuda anu napak karena bebatuan teh begitu diangkat kok jaradi. Malaikat Jibril teh garupa kuda ketika malaikat Jibril ngangkatkeun sukuna didinya teh jadi langsung jukut-jukut. Napak tapak suku malaikat Jibril teh jaradi jukut berarti didinya aya maul hayat. Padahal batu kapan? Batu. Koplak unggal tapak suku nak jarah dijukut. Ya Allah, Musa Samiri memperhatikan berarti di dia ayam maul hayat cak jalan. Erita langsung ku Musa Samiri dicokot eta urut tapak kuda malaikat Jibril teh sagenggeman nya nama balik deui ka Mesir. Didinya nyana ngumpulkeun perhiasan kaum Kipti tina emas jeung perak. Didinya kunyana digodog sanggeus tadi digodog dirupakeun anak sapi. Atuh reuga jadi anak sapi tina emas jeung perak anu sakitu indahna. Kuari kus Musa Samiri eta teh menang nyokot tina tapak kuda. Kitu malaikat Jibril diasupkeun ka sungutna dibawakeun cek pikiran Musa Samiri lamun tapak kuda jara dijukut berarti lamun diasupkeun ka kuda bakal hirup ya kuda diasupkeun ka sungutna tak hirup kuda menangieun tina emas lain kuda naon kata di anak sapi dibentukan anak sapi pedet ngaranna diasupan ku eta jadi hirup. Bayangkeun coba bisa lempang mangkaning tina emas lain mas tono ieu mah asli kapan kaget kabeh hade indahna luar biasa. Bayangkeun ku urang aya anak sapi tapi bentukna emas dibentukeun anak sapi ya Allah pohara jasa kapan atuh masyarakat barang geus beres kabeh para raeh di laut Musa Samiri nyieun-nyieun bae Musa Samiri nyieun-nyieun bae cek Musa Samiri Musa anu ngaku nabi teh di mana meureun ayana ayeuna mah urang makan teu nyaho nu jelas mah kaula ieu adalah perwakilan ti Gusti Allah. Naon maneh ayeuna kehebatanana ye anak sapi menangieun kaula titah ku Gusti Allah ieu teh dijieun tina perhiasan kaum Kipti ane tina emas campur perak deuleu mengkilap nage luar biasa. Nah kuari jadi hirup ya anak sapi teh sok kira urang tongton ku kabehan bener dikaluarkeun jereba sarujud kabeh ka anak sapi brak sujud kabeh ka anak sapi. Atupan kabeneran kaum Kangjeng Nabi Musa anu kebagian teh kamari hayang patung teh menta ka Kangjeng Nabi Musa coba ijalana ilahan kami ge hayang pangeran nu kadeuleu cara itu tuh bareng datang ke Mesir deuleu anak sapi disarembah atau langsung sujud deh berak teh sujud bae. Ya Allah ya Rabbi kuari suasana geus berubah deui kamari Firaun anu pohara biadab kuari Musa Samir nyen anak sapi tina emas aju lamun digerokeun ku nyana ai pedet sini cak Musa Samiri eta coba tambah coba tunggu coba nyilek culak coba depak nurut jasa durut jana kapan anu nyeun nyana anu ngasupkeun eta tapak ta naon kuda Kangjeng malaikat Jibril. Ya Allah ya Rabbi atuh geus bae jelema kabeh sararujud ka anak sapi mantak ulah kaget lamun di India ku ari sujud ka anak sapi
secara wujud ayat ini turun teh anak sapi teh horengan. Masya Allah karim. Da tinggal ku hari Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah. Kakarake ngadenge selenting bawaning angin bahwa di Mesir teh aya ekses anyar. Aya Musa Samiri nyieun anak sapi jelema ku hari mah kadarinya kabeh ibadahna. Pohara. Cak Kangjeng Nabi Musa sugan teh hajur deuk narurut janten. Teu biasa we. Pohara eta Kanjeng Nabi Musa sakitu ge eta dakwah pohara jasa tetep bae mah iwal bae masyarakat. Mentak lamun urang jadi kiai lah kiai mah sapira kiai atuh. Lain wali-wali acan. Boro-boro wali solihin ge lain. Ngan ngaran doang solihin. Lain boro-boro wali solihin ge lain. Komo nabi. Mentak kakarak haju diaromongkeun mah ku kiai deui, diaromongkeun ku ustad, diaromongkeun ku jawara, ulah nyeri hate. Ragap dada atuh sapira aing. Nyai mah ngariung lagi hayang berkat bae. Atuh wajar bae diomongkeun ku batur. Manya atuh nu lain wali di wali-wali. Tuh kiai anu mah wali, haju nyana muringkak bulu di wali-wali, heueuh, buku lain. Teu bisa kitu. Ieu kacak Kanjeng Nabi Musa bae ge eta dakwahna tetes bae. Masyarakat teh kos kitu. Kanjeng Nabi urang ge mah komo sarua bae. Nah, ku ari mah Kanjeng Nabi Musa teh sesuai jeung perjanjian Gusti Allah. Musa anjeun teh dipanggil ku kaula kita menghadap bakal kapanggih mukalamah jeung kaula jeung maneh datang ka Gunung Sinai. Ngan Musa ulah sambarangan boga syarat heulan sian deuk mukalamah jeung aing mah. Naon Gusti syaratna? Hiji beuteung teh heulanan kosongkeun tina kadaharan dunia ulah dahar maneh jeung ulah nginum salila 30 poe. Ngan ai kitu mah ngabukaan doang setik sasiripit masalah atawa ngadahar korma sacuil mah masalah. Lamun maneh kuat kos kitu bakal mukalamah jeung kaula sok piceunan heula eta beuteung kokotor. Jadi Kanjeng Nabi Musa puasa 30 poe 30 peuting. Masya Allah. Lain puasa cara urang. Urang mah kapan puasa teh atungan pindah dahar doang. Nu tadina dahar jam 10 isuk-isuk atau jam 11 di mantep. Nu tadina jam 5 setengah genep dahar ku hari mantep. Kebe dikapeutingkeun. Anu tadina teu puasa mah dahar teh gan 2 kali barang puasa mah 4 kali. Nu tadi keur puasa mah teu aya-aya segala rujak segala naon barang puasa di aya-aya. Tuh bonteng suri beak beureun saton mah. Sabulan puasa kopi pabrik kapal api di drop punya anak kapal. Dia keur teu puasa mah teu. Masyaallah barang puasa pohara jasa. Datang ka beak stok kopi. Susu beak datang ka susu pamajikan ada dipencetan punya beak pabrik susu di drop punya Masya Allah eta kan pindah urang mah deuk kumaha mukalamahna jeung Allah jalain puasa kos kitu batu pindah dahar ai puasa mah kapan diberang teu dahar ti peuting teu dahar geus buka doang seripit nurutan Kanjeng Nabi Musa tah sakitu doang coba geus sapoe 2 poe nah barang 5 poe ditimbang geus 2 kilo eta puasa barang geus menang saminggu atau 10 poe geus tinggal awak nial kul tulang taleng doang eta puasa tah bos eta puasa tah kos kitu tah geus eta kos kitu bakal boga kaindahan ieu mah tadina meme puasa ditimbang heula 60 kilo barang lebaran aya 120 kilo ieu mah bisa jadi pegulat atuh ieu mah Masya Allah paharanya saya mah kali Tuhan belum puasa teh kali Tuhan lain puasa tamah tuh kos kitu mah jadi buta ngadadak tamah tuh teh ya Kanjeng Nabi Musa ya Masya Allah puasa 30 poe 30 peuting seripit
buka seripi peting tesare berarti puasa kan bulan naon ieu bulan Hapit barang beres 30 poe Kangjeng Nabi Musa dek berangkat ke Gunung Tursina menghadap Allah sesuai jeung panggilanana. Kangjeng Nabi Musa ngarasa teu betah sungut rada bararau. Kangjeng Nabi Musa nyiwak. Maksudnya supaya ulah bau ka panggih Allah. Beres nyiwak. Ditegor ku Gusti Allah, Musa ulah jadi maneh menghadap ka kaula ayeuna lantaran aambean lu tatadina seuit jadi bau tambah puasa 10 poe deui aduh cek Kanjeng Nabi Musa jadi kos kieu ieu gara-gara nama Kangjeng Nabi Musa barang nyiwak nu tadina dikelilingi ku malaikat-malaikat teh ngelilingi Kangjeng Nabi Musa nu mantak mengelilingi Kangjeng Nabi Musa lantaran kaambeuna seungit jelema nu puasa teh kapan ambe sungutna seungit ambe irungna seungit ambe ceulina seungit ambe kelekna seungit segala rupanya seungit atuh malaikat teh jubel pada ngarariung di madi Kangjeng Nabi Musa muteran Kangjeng Nabi Musa ka mana bae ge dibarengan ku malaikat lantaran seungit anu luar biasa kadang-kadang tembong malaikat teh kadeuleu ku Kangjeng Nabi Musa cek Kangjeng Nabi Musa ieu maneh saha ieu ambalayah lobaan amat ribuan kami kaum malaikat deuk naon maneh di darieu cek malaikat kami teh ngambe sungut anjeun teh segitu luar biasa. Oh, cek Kangjeng Nabi Musa, pohara orengan puasa. Barang Kangjeng Nabi Musa nyiwak malaikat arindit kabeh. Dibere tembong ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa. Hei malaikat di kamarana, comeback. Barat orang luar negeri berarti comebacknya neta. Ya Allah. Cek Kanjeng Nabi Musa dek barali ka mana? Ka nagara kami deui. Emang kunaon? Bau maneh ku ari mah. Gara-gara nyiwak bau. Ya Allah, nu mantak ditegor lah ku Gusti Allah. Musa, tambah 10 poe deui. Kanjeng Nabi Musa langsung nambah puasa deui 10 poe. Karak didinya Kanjeng Nabi Musa berangkat ke Gunung Tursina. Mentak pantas cak Kanjeng Nabi la khulufu famin shaim atyabu indallah min rihil miski. Yakin ai mambuna sungut jelema nu puasa leuwih seungit tibatan minyak misik masyaallah. Coba ge lamun dulur urang babaturan urang puasa, coba kurang amban, coba sia hah gitu coba. Haji pada nurut dan oh bisa utah didinya urang. Pan teu akur sih cak Kanjeng Nabi la khulu pamisaim atyabu min rihil miski. Pan je boro-boro leuwih tibatan minyak misik ge jeung minyak amre ge henteu. Kun ya aneh di dituna indallah munggu Allah. Ambe jelema nu puasa leuwih seungit munggu Allah. Tibatan minyak misik kaambelah ku malaikat-malaikat mentak lamun jelema loba dahar jauh ti malaikat ciri jelema nu loba dahar dayut beteungna asa jelema nu dayut jauh jeung malaikat cak nu dayut ge pan nginggung aing sia teu senang nu dayut goblok teh kiuci sanpugu aing mah dayut ge lain kurang dahar sebenarnya nyaeta pugu maksudna kayak gitu. Aya dayut loba dahar aya dayut aslina ti ditu ieu mah duni maksud teh dayut jelema loba dahar teu meunang aya dadahareun langsung di dahar dicaplok bae isuk-isuk langsung kopi jeung gitu buras beres aya deui gemblong di dahar deui kunyana aya deui gegeplak di dahar deui terus bae malah baker ngaji ge barang dahar bae naon bedana jeung orang koros eta jelema
lamun aya jelema keur ngaji ngopi dahar eta teh bapana ore koros cek nu di luar sial ka aing atuh kadanan tapa cara Kangjeng Nabi Musa 40 peting dek menghadap ka Gusti Allah atuh urang mah tapa teh keur ngaji tapa atuh 2 jam doang. Ieu mah keur ngaji ge teu bisa tapa, masyaallah komo di imahna. Geus nyaho jasa aing mah di imahna mah geus pokona. Baso asup, somai asup. Kolak asup, naon deui ayo coba. Beuh budak. Naon deui kunya ayo geura. Sagala rupa diasup-asupeun. Atuh naon bedana jeung ore koros? Eta mah lamun ore koros liwat nya ge ngadadahan dadah. Sama nih ye. Sarua jeung ore koros, ore koros ge. Masya Allah, datangkannya nama digergetan ku ucing. Meng gergetan jasa meng. Meng. Nyala nyumpan, goblok teh jelema, sial teh jelema. Emang kunaon? Dahar ka tulang-tulangna di dahar. Cak meng goblok, jang aing acan. Mantap ku ayana. Dahar sasakeun jak meng mah tuh. Menteu meng ge beuh nyumpahan teh ku galedeg. Masyaallah, lu tak cekolot baheula badi ibasing ada lamun beurit paehan ngarusak, tapi lamun cucurut ulah. Kolot baheula mah kos kitu cucurut ulah sia ulah sok pengen cucurut. Ulah, sebab naon? Nya nama teu beukieun kana naon cucurut mah. Sugan nya nama beukieun ka gabah teh cucurut mah. Sugan cucurut beukieun ka kitu naon-naon henteu nya nama. Ka daging teu beukieun cucurut mah. Beukinangan sakadar ka tulang doang. Ketika urang dahar kemudian tulang dibalangkeun ka kolong eta teh cucurut ka dinya. Diseseupan ku cucurut, cak cucurut teh ngadoa ya Allah ya Rabbi inu boga imah anu geus mere kadaharan abdi Gusti tingkatkeun rezekina Gusti lantaran nyana dahar daging abdi kabagian tulang na Gusti paningkatkeun tadi doakeun ku cucurut doa jelema geus teu malal anjur ja kiai-kiai kabeh korupsi malulu ya kiai proposal malulu tah cucurut tah hebat jasa mantap kolot baheula mah kula mah masih kadenge keneh ulah sok dibayan cucurut mah ngadoakeun urang mun beurit paehan sebab ngarusak beurit paehan meng eta binatang nu suci lamun urang rek dahar urang teu betah kaluarkeun mah kaluarkeun bae ujung-ujungna bere ngadoakeun sarua bae emang meng kumaha kitu tas daharnya tek langsung neangan tempat anu sepi kieu bae nya nama tasar eta keur ngadoa siapa yang serikeun ka aing siapa teh nyaho yang serikeun bolon sia mere cara eta teh keur ngadoakeun deuleukeun ge dina kitab coba dina hikmatna ge we ngadoa ya Allah ya aya doa nangan kula ge teu apal sebab eta bahasa emeng mun dibahasa urangkeun gos kitu ya Allah ya Rabbi alhamdulillah abdi cicing di mamana mati lo kabagian tapi abdi cicing di dieu kabagian sanajan huluna jeung tulangna abdi geus senang nu aya bae waktu keur di tatangga abdi mah tulangna ge dirempus bae punya mata ya kadang nu eta hayang ka cicingan ku meng emang babari hese urang neangan coba meng hayang betaheun di mah urang hese tapi hayang lamun urang geus dibetahan ku meng mamana ge datang bae ka imah urang malik kesel deui atuh heuh meng mah kos kitu dipiceun ku urang 5 kabeh datang 10 bang kamari geus dipiceunan ieu mah anyar deui datang deui semeng mah sebab naon di dinya lah aya makanannya na ngadoakeun 2 hiji meng nomor kedua cucurut eta mah kolot baheula lagi sing ade cucurut udah dipehan bari kula awas eta cucurut teh beurit pehan mun beurit ulah tapi beurit nying mah pehan bae beurit teh 2 jadi wal beurit yan kosimu lagi sepen wa nyingingun wa gerihi hiji beurit nyinging jeung baru lain nying teh nu nyinging mah pehan bener ieu mah beurit nyinging mah paehan sebab eta mah ngarusak nya mah jadi nu ngarusak mah paehan tapi cucurut beurit nyinging beurit keneh beurit gede beurit nyinging paehan ngan rupana kos cucurut
berit nying mah leutik paehan tapi cucurut mah ulah. Cucurut mah ulah. Je cenah kieu kos kumaha eta cucurut kos kumaha berit atuh lain ka aing sia di ditu di imah tah mah kos kitu. Manya kudu ku aing dicontohan deui bae cucurut. Ya ge Syekh Nawawi tah mah. Syekh Nawawi keur ngabahas masalah berbagai masalah di Masjidil Haram. Di Mesir kejadianna lain di Masjidil Haram. Di Mesir dina manakibna. Di Mesir. Lamun carita ti awal kan panjang. Ang Syekh Nawawi tanara ka Mesir. Maksudna nak naon? Deuk kitu naon garang-garana? Deuk nyetak kitab. Sebab percetakan kitab harita 2, Beirut jeung Mesir. Sakalian deuk ka Beirut, Syekh Nawawi teh ngan ka Mesir heula. Eta geus kadenge ku kabehan bahwa Syekh Nawawi deuk ka Mesir. Pohara. Aya bahsul masail. Ngebahas berbagai permasalahan para kiai-kiai lantaran deuk aya kiai di Mekah ngan aslina ti Banten. Masya Allah, pohara jasa. Datanglah ke Mesir, ternyata rame di Mesir teh. Kaget Syekh Nawawi disambut ku kabehan. Ngan ti jauh kene. Cek Syekh Nawawi teh, wah asana ieu kajian ku kumaha ieu deuk aya permasalahan bahsul masail. Jubah Syekh Nawawi dibuka. Dibikeun tah ka hadamna. Ieu make jubah aing. Ya pake geus ngomong. Geus bae. Datang ke tempat atuh nu make jubah pajar kiai kan. Wow, eta nu disambut mah. Syekh Nawawi na di tukang bae. Tinggal hadamna bae pan jadi terus bae sia makanan. Ngomong jasa sia. Atunya nah, pohara jasa. Masya Allah. Tungtungna mah hadamna nu jadi kiai. Oh, atuh diajeng-ajeng segala rupa. Syekh Nawawi mah nyempot bae kiai di tukangeunana. Seuring bae Syekh Nawawi teh. Dihormat segala naon. Jangan lagi empot-empotan dengan Syekh Nawawi. Ya jadi kos dia tuh cek jadi saja bae lanan. Terus embung kanyahoan. Urang papan kuari lain kiai ge mengada-ada. Aing habeh pajar kiai kumaha udeng-udeng. Woi. Eleh roda Vespa mah. Jubah 2 lapis hareudang elos penting aing pajar kiai beulana Syekh Nawawi nu kiai asli embungeun disebut kiai bener bae bahtul masail kacaritakeun panjang ieu mah cepetna bae harita langsung kita ceramah Syekh Nawawi dipanggil nyana nyeleuk terus cak hadapna aing bisa naon atuh ieu tapi jaga Syekh Nawawi terus ngan menta cai heula jana ka Syekh Nawawi dijampean Masya Allah eta ngomong bahasa Arab masalah bisa kabeh waktu kabeh ge gideug bae kabeh di Mesir ge pohara jasa Syekh Nawawi itu pohara Syekh Nawawi hebat jasa padahal hadamna eta lain lalagaan pohara jasa barang kanyawan geus turun kabeh terus ka masjid darah riu kabeh aya nu nyaho Nawawi mah lain eta ieu watu kabeh sasalaman ka Syekh Nawawi nu asli teh kalau asli tuh cek Syekh Nawawi teh sakitu ge hadamna geus hebat sakitu ge hadamna geus hebat padahal mah nang niup barang dicokot deui jubahna kadekeun jubah teh geus kanyahoan kuari mah dipake ilmu eueuhan cara aing jadi bodoh deui ku ari. Jipan jadi kos kieu teh. Bodoh deui. Nah, Syekh Nawawi ku ari geus kajahoan ya sarieu bae kieu nya. Eta keur nyaritakeun masalah itu bubuahan. Bubuahan nu halal mana nu haram mana. Kan lamun Ki Holil mah waktu di Mekah nyaritakeun kapiting. Kepiting teh geus dibahas ku ulama halal apa haram rajungan mah halal kepiting mah haram teh kan di masjid contoh kan di masjid haram kepiting halal rajungan ngan contona kos kumaha eta mah Syekh Holil Bangkalan tah mah
Saudara-saudara mun bahasa orang ieu rajungan ya disokot dikelek. Set, nah ieu rajungan. Kabehan ge lain kaget rajunganan eta boga dikelek kok bijul ram. Lain masalah rajunganan tapi dikelek aya rajungan. Coba holil, ai kapiting gos kumaha? Belah katuh cenah kapiting mah di dieu. Cokot set, ieu kapiting. Ditinggalkan tah ieu rajungan tah ieu kapiting juga keluar seh ke holil nama. Jadi jang contoh doang. Eta kabeh ulama un bisa ngomong. Di holil kun bisa nama cenah eta. Dikelek timbul rajungan timbul. Lamun Haji Pendi bisa ngaluarkeun rajungan jualannya nama tuh. Bisa bikin toko rajungan ujanana mantap terberean bisa nyana boro-boro rajungan cacing itu jadinya nama tuh kan Aisyah Nawawi lain di Mesir toh keur cerita bubuahan boh dibahas kabeh bubuahan cek Syekh Nawawi bubuahan yang ada ini mah belum seberapa ada bubuahan yang unik di Indonesia mah apa itu Nawawi cokot dikelek rambutan ya Allah ya kabeh kaget tangkal rambutan dikelek naon deui cerita Nawawi anu unik nu aneh nu eueuh di urang di Mesir di dieu disokot dieu salak Bogor dicabut dikelek kabeh ge malalotot bae kabeh kiai lain lawanan di Nawawi mah pohara tuh ya Allah ya Rabbi dikelek datang kaya salak segala rupa tuh kabeh ge tercengang kabeh geus ulah dilawan di Nawawi mah ulah dilawan atuh bubuahanna naon ge ieu mah bisa diawak sorangan malah aya nu unik hiji deui nu eueuh di mana iwal ti Pandeglang daerah Kula naon eta Nawawi cokot ti dia di beuteung kadu ieu ti rumingkang cekeun ieu kadu pohara jasa eta Syekh Nawawi geus eta Syekh Nawawi pohara jasa pan Masya Allah kunaon eta bisa kitu nang riyadhah geus jadi ahli Allah manaon bege kun fayakun Allah dibikeun urang mah puasa henteu naon henteu atuh aya kikituana coba cek jana jaing geus tahajud coba dikelek dikeun cabutan ku sia kelek datang keluar bege moal getihan bisa tawa lain kudu kos kitu teh kudu puasa lillahi ta'ala Masya Allah nah ilah dikelilingi ku malaikat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam 30 poe nyiwak malaikat kabur setelah ditambahan dari 10 poe malaikat ngeriung deui di Kangjeng Nabi Musa alaihi salam Kangjeng Nabi Musa kita berangkat ke Gunung Tursina jangan dek dibere kitab Taurat ku Gusti Allah jang tatagenan sebagai dasar hirup manusia salila dipimpin ku Kanjeng Nabi Musa alaihissalam ulah kaluar ti kitab Taurat kos urang kuari ulah kaluar ti kitab Al-Qur'anul Karim ketika urang kaluar ti Al-Qur'anul Karim kuari mah moal nanaon deuleu engke di akhirat anu ngagugulung lain Al-Qur'anul Karim rasakeun ke di akhirat rasakeun ke di akhirat kuari mah oke bae iya bae tapi engke di akhirat ku bae Masya Allah karim nah iyalah Kangjeng Nabi Musa dipanggil sesuai jeung janji wa wa'adna Musa 30 lailah ngajanggikeun kami nu agung ka Kangjeng Nabi Musa 30 poe 30 peting teh maksudna nu kallimuhu nanti aya bakal rarasan dipanggil ku Gusti Allah dina nalika geus anggeus 30 poe yakni Kangjeng Nabi Musa teh titah puasa biaya sumaha puasa 30 poe teh wa ieu Zulqa'dah bulan hapit atuh Kangjeng Nabi Musa diparentah ku Gusti Allah pasomaha puasa Kangjeng Nabi Musa barang beres puasa Kangjeng Nabi Musa 30 poe an karo lupa pamihib lain deui rarasaan cek Kangjeng Nabi Musa ieu sungut rada kos kararieu ambeuna asa teu ngeunaheun amat deuk bicara jeung Gusti Allah sungut bani bara rau pastaka
akhirnya Kangjeng Nabi Musa nyiwak maka susul maksudnya ngabersihan susu mengabersihan bau sungut ternyata orenganan lain deui ditegur ku Gusti Allah fa amarahullahu bi asyaratin ukhra kita puasa deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe liu kalimahu bi khulufi famihi maksudna Allah yang rarasan teh maka amban urut puasa masyaallah madak tita ditambahan deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe ku Gusti Allah wa atmamna bi asyar kemudian Kangjeng Nabi Musa nyampurnakeun 10 poe di jumlah 40 poe patamma miqatu rabbi 40 lailah sampurnalah waktu pangeran mere ka Kangjeng Nabi Musa waktu 40 poe ting kuari magis 40 poe ting mantak urang puasa 30 poe hayang menang Lailatul Qadar muka lama teh urang dibentukkeun Lailatul Qadar teu kudu datang ka 30 poe 27 poe geus boga Lailatul Qadar asal puasana model tadi puasa nu bebeneran bukana korba cukup hiji bae bu nginumna sasiripit besat beres sahur korma hiji nginum sasiripit sapoe 2 poe bertahan 3 poe tinggal kicep kita aja ku pemajikanna ka haji ieu puasa maksakeun amat datang ka kicep doang ieu emang hayang naon hayang Lailatul Qadar coba hudang teu kuat atuh ka haji ieu mah lain menang Lailatul Qadar ieu mah bakalna dikubur kos kieu mah ka haji maksakeun teh huapan atuh aing Gusti dihuapan ku pemajikanna oh iya orang Lailatul Qadar ieu teu kuat lamun jelema moal dibere Lailatul Qadar moal kuat ketika jelema nu neuk dibere Lailatul Qadar kuat dibere kuat ku Allah emang awak urang nu sanu Allah cak Gusti Allah teh hais manusia awak teh nang yeun aing lain nu sia ulah dialku ku sia lantaran yang yeun aing jauh kadar kakuatanana jajijeunan aing urus ku sia awak kulo dahar sia wasrobu inuman ku sia wala tusrifu ulah loba teuing sakadar jang salat puasa hayo sia dahar nginum eta mah syariat ketika sia hayang datang ka aing daharna saeutik bae nginumna saeutik bae sia deuk bersyariat silakan asa ulah mabok bae kulu wasrobu wala tusrifu sia bersyariat sok dahar sana nampan sorangan bae mantas daharna ge bubuka gejli karung goni ya kerja sian datang ke tarawih ke kita jadi imam masih siapa emang kurang gitu pan biasanya jadi imam teu kuat ya sabeuh teuing teu kuat jadi makmum bae nyawa jadi makmum ge nyawa tamat daun teu ya eta wal menang Lailatul Qadar teh puasa sah-sah bae teh betul syariat ya tapi ketika urang deuk make thariqah awas cak Allah namun tadi make syariat kuari sia make jalur khusus deuk aing awas sia lamun deuk aing naho kadar kakuatan awak sia leuwih tibatan jang salat jeung jang ngaji disiksa sia ku aing teu meunang bertorekat mah leuwih teuing tibatan pamaksudan leuwih teuing tibatan pamaksudan teh geus doraka masyaallah nu mantak beda ieu mah norekat bae po ai peutingnya bandeng di lembur illallah beuh ai dahar sanyiru mendingan dirantai tah mah torekat kos kitu mah atuh emang norekat kumaha aja lain la ilaha illallah na norekat na tah dek jalur khusus berarti teu meunang leuwih ti pamaksudan ieu teh maksudna dengan salat berarti sia lamun salat make kudu dahar jacak Allah ge tanagana kudu aya ti dahar nah daharna ukuran jang salat sabar huap cukup eta teh 5 huap gagendap huapna geus doraka je kumaha gitu pamajikan ku ari ieu urang teu hayang ka pamajikan haram lamun kawin lamun urang can usul haram kawinna bertentangan jeung syariat
ente sebenarnya mah ieu mah dalam rangka suluk dek Allah ketika jara geus usul dek opat ge masalah memena sebab ieu mah jadi hal pancada bertentangan atuh jeung syariat ulah make toregat atuh sia cicing di syariat atuh ya syariat pakos kitu Kangjeng Nabi mangaloskeun kulu wasal 200.000 ketika dek nyaan Kangjeng Nabi Musa ge Kangjeng Nabi Musa iya 40 penting berarti kan eta keluar ti syariat Kangjeng Nabi urang naik ke gunung apakah dahar henteu mawa roti hiji teh eta teh sabaraha poe sabulan teh mah roti hiji sabulan siapa roti hiji boro-boro nanaon ku sorangan bae ge leg urang kene dak euy aya kene roti aya kene dak tah ieu hiji deui dilegeg deui leg aya kene dak atuh teh mah sia mah lain ibadah teh mah orek koros deui bae dekat Allah apa lain dekat Allah make aturan Masya Allah make aturan khusus tadi mas syariat secara umum ieu mah torekat secara khusus sebab dek menempuh hakikat atuh lain deui pakaianana lain deui ketika can usul madahar lain deui sare lain deui teu meunang we ahli torekat mah sare encan tunduh teu meunang ketika tunduh keur gaji ge hees bae tak lamun keur ngaji naon hees eta jelema norekat eta babe teh nabak beda jalur itu masyaallah nah iya Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah nah teu imkanen Kangjeng Nabi Musa teh Musa ka dieu atuh langsung wae harita kene teu bisa make syarat Musa sia teh nabi aing sia teh rasul aing ketika deuk ka aing puasa heula cacak nabi deka Allah dipanggil kudu puasa heula ai kitu kunaon cek Kangjeng Nabi Musa make puasa heula beteung sia beresan heula bau ka ambeuna ku aing cek Gusti Allah boro-boro ku aing tanyakeun ka malaikat aing bau dibersihan heula ku Kangjeng Nabi Musa sapoe ngising hitut dua poe ngising hitut berdatang ke nanaonan di jero beteung teh 30 poe ka ambe bau sungut teh nyiwak tegor ku Gusti Allah pugu eta nu jang muka lamah jeung aing teh puasa tambah deui sia fa atmamnaha bi asyri fatamma miqatu rabbih 40 lailah jadilah 40 poe ieu syarat Kangjeng Nabi Musa dek muka lamah jeung Gusti Allah di Gunung Tursina make syarat puasa heula jelema nu endeu kapanggih jeung Lailatul Qadar syarat puasa heula puasana puasa khusus ku hari puasana puasa umum urang hayang kapanggih jeung Lailatul Qadar intip ku sia di Gunung Karang datang kapanggih bae ge moal pindah sia ka Gunung Santri paling kapanggih jeung tukang sao sia pindah ku hari ka Banten kobo di Banten mah aya tukang sao malulu yang intip Lailatul Qadar mah lain di masjid sanajan di haram ge lain jaloba jelema di Masjidil Haram teu kapanggih jeung Lailatul Qadar loba jelema anu di imah bae kapanggih jeung Lailatul Qadar kumaha emang syarat kapanggih jeung Lailatul Qadar beteungna bersihan heula tina urusan-urusan dunia ikhlaskeun ka Gusti Allah kakarak intip tanggal 2 hiji tanggal 23 tanggal 25 tanggal 27 sok intip loba jelema nu kapanggih geus teu meunang bebeja brak kaget sesuai jeung kadar derajat dirina anu langsung neuleuh aras nu langsung neuleuh Baitullah anu dibukakeun bae ieu teu kadeuleuna naon Lailatul Qadar eta teh lain di bulan Ramadan bae di bulan kuari ge berbentuk kos Lailatul Qadar teh aya nu mantak Lailatul Qadar mun nanyakeun ka wali mah lain bulan Ramadan di bulan-bulan biasa ge aja aya sebagna manggihan terus bae malam Jumat kapanggih jeung Lailatul Qadar kamari ge orang Cilongok ieu beneran nih mah nyana bangun bungaheun jasa gugula ditanya sia bungaheun apa tes kapanggih jeung Lailatul Qadar di mana di Puri sakai heran lain Lailatul Qadar di Puri jam sabaraha tadi jam 5 boloon mah budak kapanggih Lailatul Qadar atau pertama Lailatul Qadar taman Naharul Qadar aduh ampun cak jada geulis jasa teman Lailatul Qadar meureunana
Maksudnya sih ya mah herang cenah kiai herang ngagenyai. Oh, meureun nyana ngadenge surah kiai bahwa Lailatul Qadar ngagenyai. Dipuri ka panggih jeung ngagenyai. Goblok teh jelema. Beta urang Cilongok bareng ditanya aku ulah KTP nama lain urang Cilongok lain. Mal aya urang Cilongok mah kos kitu moal. Mal bejakeun ku aing mah pokona. Teh Kangjeng Nabi Musa dek muka lama jeung Gusti Allah syarat puasa heula. Bersihan beteng, bersihan kolbu, geus puguh ai kolbu mah Nabi berangkat. Wa qala Musa li akhi Harun, kakak Harun cek Kangjeng Nabi Musa ka dieu heula ka dieu aya naon? Kaula teh dipanggil ku Gusti Allah dek muka lama jeung Gusti Allah di Gunung Tursina janji Gusti Allah terek mere wahyu bentuk nangke bakal nate kitab Taurat kula teh bakal dipanggil berangkat berartikan ka ditu ieu di Mesir teh kan eueuh sasaha maka kula titip ka anjeun kakak ukhlufni fi qaumi wa asli wa la tattabi' sabilal mufsidin hampura kakak ukhlufni jadi pengganti abdi heula kakak teh fi qaumi dina urusan kaum kadem Harun wa asli amrahum rarapi urusan-urusanannya kade di Mesir teh aya Musa Samiri kula geus ngadenge selenting bawaning angin sanajan barican kapanggih jeung jelemana lantaran kula kaburu dipanggil ku Gusti Allah kade kakak wala tattabi sabilal mufsidin ulah rek nuturkeun kana jalan-jalan karusakan nuturkeun mah meureun henteu bimuafaqatihim alal ma'asik kumua pakot kana maksiat ge ieu teh geus nuturkeun kana mufsidin lamun pamerintahan urang kuari teh mufsidin ngarusak lantaran urang ngadenge geus pripot teh geus berbagai triliunan rupiah lamun di daerah bae korupsi berarti kan mufsidin nya eta lain dibenerkeun ieu teh pembangunan endaan diantep mufsidin berarti toh nu prostitusi, nu perzinahan itu teh akan kudu diberesan diantep kunyana tuh nu judi lain diberesan diantep kunyana berarti kan pemerintahan mufsidin kiai kuari teu milu ngan akur bae jeung eta sarua nu mantak nu berat mah kiai anu jadi mui eta teh lamun pamarentah tengah berantas tentang prostitusi tentang perzinahan tengah berantas tentang perjunian eta kiai nu terlibat di mui nu pangheulana bakal dikerbekeun di neraka la ieu tah wala tattabi baca tah Qur'anna wala tattabi sabilal mufsidin ulah sok nutur-nutur kana jalan-jalan nu tukang ngarusak carana bimuafaqatihim al ma'asi ngakuran kana ku ngakuran mege tak eta teh geus pemerintah teu ngayakeun gerakan amar ma'ruf nahi munkar mui sirana siratu malik cuma teu nyaho tuh tokecang bae sirana siratu tah sirana siratu eta ratu teh awas eta bahasa kolot baheula wali eta je emang kumaha kita teh artina aing mah cicing bae endeu kumaha sang ratu bae aing mah eta teh sarua kos kitu digejeburkeun ka neraka jahanam mantep amit-amit aing mah jadi mui ye kiai kos urang mah kos kieu tah di mui henteu di NU henteu di Muhammadiyah henteu swacablakna ngomong sabodot teh menyaritakeun Al-Qur'anul Karim atuh sabodot teuing ka mah hitung-hitung dakwah bae aing mah tuh ngadawahan pemerintah, ngadawahan kiai-kiai, ngadawahan ustad-ustad, ngadawahan taruhlah kiai-kiai mah jaman urang nana nu ngararaji ieu mah ka dieu mah lain kiai bangke kiai mah lulu ja. Ieu mah atuh jeung nu bodoh bae aing mah. Kayak itu jadi nu bodoh ngaji mah. Tuh.
maksudnya lain kos gitu urang babarengan ketika aya pemerintah salah tegor mentak kulaman negorna melalui ngaji lamun ceramah melalui ceramah eta ge bentuk teguran abeh naon ke ketika dipanggil di Robul Jalil Uce maju sia aduh aing waduh tinggal kaji pendek ayo sia emangnya mah kitu bae ka aing mah ya itu tenang baik. Sabaraha tahun sia hirup di alam dunia. Iya, tulisan ieu Pak. Malaikat teh. Naon gawe sia? Ngaji. Jadi pemerintahan sa Jokowi. Aju gubernur sia sa Nenggelis. Ganti ku atuh aktor. Bupati sia Zaki. Camat sia nggak dibejakan gue ngaranna orang Cilongok lurah sia dibejakan waktu sia hirup di dinya pemerintah pernah ente ngadakwahan ngancur-ngancurkan prostitusi persinahan ente asia sicing bae tanyakan ke tongtrong ulah poe minggu nongtrong dong maksudna dek ngabejaan tah pemerintah tetep pernah berantas eta pemerintah itu korupsi teh dedengean mah korupsi teh jauh aya asli namangan dedengean be koran aya televisi aya jeung jelema-jelema nu deukeut ka pemerintah bejana nyana korupsi atuh geus teu nyaho nya teu dibere bere ge saeutik aju sia pernah negor pernah ira negorna melalui pengajian kugula ditegor eta teh bentuk negor kaula coba dipasang CD-na ayang ke CD di itu iya bang CD enggak di itu ayah bener cak Gusti Allah malaikat haji uci salametkeun mantep biasa aing geus mantep biasa geus lah eta bentuk dakwah eta negor-negor acan atuh kumaha tuh tanu di MUI cicing bae di NU cicing bae awas di Muhammadiyah cicing bae awas kuari nu rada dakwah bebeneran mata HTI bangun bebeneran bangun wallah alam bener jeung teu nama bebeneran nya nama bangun Al-Qur'an nyaut teuing nya jeung teu nama ngan suara Al-Qur'an didengungkeun mana nu ngadengungkeun suara Al-Qur'an aya ujian Banten di jerona make aturan jihad bahwa salah satu kewajiban bangsa yang umat Islam adalah jihad fisabilillah dijadikeunlah mata pelajaran kemudian dijadikan gitu ujian kuari kapan dikritik ke pemerintah tuh masalah tuh urusannya anak mah di Banten asal satu sanawiyah jeung aliyah kata kos gitu di mana cenah ki Banten aing teh nyaho bukan kos gitu bae tah eta kan kritik urang dek ngadirikeun secara praktis pasti dikritik bae di urang sebab lain negara Al-Qur'anul Karim negara Pancasila demokrasi ji ai kula mah henteu naon kitu garana henteu ikut secara praktis sakadar ngabahas kos kitu Al-Qur'an ja ieu mah jang nyanakeun keneh ja pemerintah ge agama nama Islam bupati mau ditanya agama mana weh sama suruh saya turun Habib ya tuh nenggelis ge Islam saya wali di Pandeglang nu kaluan nu jarra di bupati apun eta si neng deui bae eta ku poloan urang Pandeglang nu dipilih neng deui bae eta kan berarti kan kiaina kadari itu kabeh nah eta engke pan kita tanggung jawab di Rabbul Jalil emang kumaha gitu ulah mah sakadar caritakeun doa buat tinggi dia gak mau nasi neng gue lagi milih iya Kangjeng Nabi Musa tadi bersihan tek urang tinggal bersihan bagi hese jasa urang mah kadang-kadang teh lamun kurang-kurang nama kos si anu katu cakatin nah naon mikiran batur sorangan bae ka Allah si anu mah katu nuk naon atuh mikiran batur aing sia bae tuh ka Allah mah kakak rada tenang pikiran di akhirat bah engke mikiran batur bae ku sorangan tanggung jawab lah batur di keluar sorangan tek ngaji nyaritakeun urusan dunia makhluk dunia pek bae tapi ketika berangkat ke Allah serangan sebab nu tanggung jawab amal nu dibawa nu sorangan
wagala Musa liagi Harun kok cak Harun aya di ditu lain Harun sia ieu mah Harun kakak Kangjeng Nabi Musa alaihis salam ukhlub nih maneh jadi pengganti kaulanya urus kaum waslih amrahum urusan beberes masyarakat umat kade tauhidkeun ka Gusti Allah ulah salah wala tatabis sabilal mufsidin ulah nutur-nutur jalan-jalan anu rarusak kade ku cara ngamoal pakatan ge ngaheuhan ge eta ge geus sarua bae mangga cek Kangjeng Nabi Harun abdi siap jadi pengganti ai adi rek berangkat mah iraha rek berangkat nadi walamma jaa Musa ke Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah bakal mukalamah jeung Gusti Allah geus nyieun khalifah ku ari Kangjeng Nabi Harun kakana nu titah ngurusan umat na ieu bakal kumaha kacaritakeun Kangjeng Nabi Musa engke wallahu alam bisawab